Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui di channel Berkah Segara. Satos lami teu upload hapunten seueur kagiatan. Insyaallah ayeuna urang lajengkeun carios jakarana anu salajengna. Mangga wilujeng ngadangukeun tur dugikeun ka rengsena. Para wargi kadehilap sateacana alo-alo ngabandungan ieu carita demi kanggo kamajengan sareng ngamumule seni budaya Sunda. Panuhun like, subscribe, share sareng poe loncengna. Atuh nuhun ti simkuring Mang Dedi Mulyadinata, channel Mang Dedi Asli Sukabumi. Mangga urang bandungan carita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ditepang dangukeun deui sareng acara carita. Dina judul carita Jakarana karangan Amburos. Simkuring Mang Dedi Mulyadinata ngahaturkeun wilujeng ngabandungan tudugikeun ka rengsena. Pilih ku galih anu saena, singkahan kumanah anu awona, anggo peueunteungeun enggoning urang lumampah di alam dunia. Wilujeng ngabandungan kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ke Sunda di mana beayana. Alhamdulillah ayeuna Mang baris naraskeun carita Jakarana bagian anu ka 44 lo nya. Mung kadehilap like, subscribe, komen sareng loncengna di toelnya. Nuhun kumaha piperhatosanana. Kasugri para wargi sakumaha anu kantos dipaju dina bagian anu ka 43 pedaran Mang Dedi kasapih wanci mangsa medarkeun kaayaan alam peuting di Pilungan, khususna si Dodeng sabatur-batur geus tepung jeung baturna nu saurang nu katelah si Asdur. Nya kasimpulanana si Asdur Cina indit taguha, sedangkeun si Dodeng jeung baturna nu duaan arek nyoba-nyoba cenah nyalametkeun si Jupri katu Cijuha anu beunang ku kadang warga masyarakat Sindang Sari teh nya. Kumaha atuh para pemirsa lajenganana ieu carita langkung paosna mah mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana kaayaan alam teu peuting di Pilungan. Harita teh atuh jalma anu opatan ngarariung keneh ngobrol ngabagi-bagikeun luang jeung pangalaman jeung ngatur-ngatur pilampahin. Nya sanggeus beres kitu mah atuh goleda-goleda we si keling harita ngagoler
sok sanajar ungkur di amparan ku jukut oge, tapi ari geus tunduh kitu mah teu malire kana nanaon. Malahan mah ditarurutan ku batur-baturna nu sejen, tinggal loler we meuli ting rarengko. Da puguh capek jeung tunduh. Gancangna mangsa alam dina ieu carita. Harita teh teu karasa kanyahoan waktu teh geus beurang we. Kira-kira jam 7 isuk-isuk. Kasugri para wargi, can urang tunda heula atuh lalampahan si Dodeng jeung batur-baturna anu tiluan. Ayeuna urang pusirkeun perhatian urang nyatana malikan deui kaayaan di lembur Sindang Sari dina mangsa alam anu sarua. Ayeuna kocapkeun di lembur Sindang Sari di buruan imah bapakku ti peuting kena oge ngageder we. Masih loba kene jalma-jalma anu ngarariung nempokeun si Jupri jeung si Juha anu geus ditalikung di talian sarta dicangcang datang ka jambu. Kolot budak sarerea ngagimung hayang sidik cenah kana keuritan beungeut buat garong teh. Da ari ti peuting mah tadi tepati sidik tepati awas kana keuritan beungeutna. Sadengkeun si Jupri harita teh keur gegerungan we sabab puhuleungeun doang tapak bedog. Jakarana atuh teu acan diubaran. Untung we sakitu mah. Tapak bedogna jakarana kitu maksud teh can diubaran. Untung sakitu mah atuh kawilang kuat si Jupri teh. Da puguh atuh geus lain sakali awakna menang tatu teh. Ari kaayaan si Juha kumaha teu jauh bedana sarua awakna repuh nyeri balas gelut jeung jakarana tadi puting malah ditambahan ku tapak panyiksa si Ajo sagarupa. Alah Juha, kumaha urang ayeuna aduh. Lamun dicangcang kieu mah geus pasti urang teh mah bisa kabur. Sabab karasana meuni pageuh teu bisa usik-usik acan. Leungeun jeung cokor urang di talian hese rek gagaro di kemrong reungit ge. Nya bapa da ngalajoanan urang teh jiga monyet anu di kandangan. Aduh. Cek si Jupri harita ngomong ngelaun ka si Juha baturna. Samalah make jeung rada ngelengi sagarupa sabab manehna teh harita ngarasa era ari kudu dilajonan ku batur samodel kitu mah. Tapi datu teu bisa kumaha deui berenang. Ngadenge baturna ngomong kitu pok si Jupri harita. Juha, kunaon atuh si lain teh kalaka jempe wae. Ibu aing teh keur mikir teh. Kumaha carana sangkan urang bisa lolos Jupri? Benar Juha euy. Sok atuh pikiran ku si lain ieu leungeun aing euy karasa menikeun ka nyeri. Wayahna we atuh sia Jupri. Da dewek di sarua teu bisa nulungan ka si lain. Si lain teu bisa nulungan ka aing. Nya gobloknya urang lembur ieu ih. Awas ya. Lamun aing geus bisa bebas di dieu moal ayeun disesakeun ku aing. Di babad pacing kabeh oge mangkluk teh euy. Mun bisa bebas kitu ge. Sakitu urang dicangcang ki di bakutet jeung tangka ge. Rek bebas kumaha sia teh Jupri? Aisyah. Pira ku atuh darong oge boga batur rasa kabina-bina teuing atuh lamun teu nulungan teh. Cek atuh harita jarempe berjeng malikir maranehna teh. Keur neangan tata jeung cara ngarah bisa kabur tidinya. Sedengkeun harita Nyi Arum anu aya di imah harita teh keur kotutang koteteng we neangan jakarana nu ti tadi teh katempo. Samalah geus diteangan ka hareup ka tukang ngalunut ka pancuran. Ka sisi kulah bari jeung ditatanyakeun sugan jeung sugan aya nu nyaho tapi lebeng kurang. Jakarana teh atuh weleh teu kapanggih. Ya puguh atuh Nyi Arum teh bet jadi bingung teu mengitungtung susah taya hinggana. Sanggeusna diterangan ka mana-mana bari jeung teu mawa hasil. Nyi Arum merasa capek harita geblus asup atuh ka imah.
malah ngaliwatan jalan ka pantu dapur geek diuk dina kursi terus atuh ngahureng meni anteng mikiran cakarana teu nyaho ka mana leosna barang ret kana jojodog nu aya di dinya. Sekar Arum ngarasa heran sabab eta jojodog teu bet aya tulisan hideung. Terus atuh seleuneu dideukeutan sarta dibaca bari jeung disidik-sidik segala rupa. Oh itu tulisan naon itu nya? Duh aing paingan teu kaharti da aing ti balik geuningan. Tah meureun kieu meureungan. Naon itu nya duh tuh. Kurang awas aing. Bawa kaluar jojodogna naon diturut catracet kieu. Cek Neng Arum ngomong sorangan bari jeung neutup kana jojodog nu aya tulisan beungitna teh. Nulisna teh jidam beungit jojodog jaka rana teh. Malah harita dibawa ka pipir da sieun kanyahoan ku batur meureun. Terus diejah atuh ku Nyi Arum da. Nya kitu atuh. Tulisan jang jakarana parutat paretot bubuhan bari jeung rusuh di meureun. Ari unina eta tulisan dina jojodog teh kieu. Kanggo kasadayana ulah kirang hapuntenna abdi pamit teu ai abdi pamitan heula. Geuning abdi jakarana ka mana atuh? Leng atuh harita. Sagis eta isian anu unina kitu jeung jojodog teh atuh Neng alias Nyi Arum harita ngahulang miraga menang. Lantaran jelas-jelas lamun kitu mah tetela eta tulisan teh ditujukeun ka kulawarga manehna jeung ka sakabeh warga masyarakat di dinya. Malah ayeuna mah ngarti eta tulisan tegis tangtu tulisan jakarana najan purtat paretot oge kaharti sabab ayeuna eueuh di dinya. Nya teu bisa majar kumaha deui. Tapi hatena ayeuna mah ngadadak teu puguh rasa melang jeung hariwang sok sieun teu bisa panggih deui cenah kitu geurentes ning hatena Nyi Arum. Geus tangtu lamun kieu mah ieu teh tulisan anu ditinggalkeun ku Kang Jaka keur warga masyarakat di dieu. Matak pantas atuh lamun ti tadi di tangan teu kapanggih oge tapi nah atuh ka mana atuh anjeun teh Kang ngarek ini teh ini tapi teu bebeja tapi meureun mata kitu oge boga urusan sejen nu leuwih penting anu embung kanyahoan kudu sejen. Kang Jaka di mana atuh akang teh ayeuna? Nah urang teh bakal panggih deui atawa moal. Kang Jaka, ya abdi Kang. Nya sanggeus buguh kitu mah Nyi Arum terus indi turusuhan ngaleos rek muru cenah ka kamarna. Sarta kebluk pantuna oge ditulakan. Geek camek blak diuk dina sisi kasur teu karasa harita barebei atuh. Cipano nu geulis teh dikaluarkeun terus atuh ngabebeutkeun awakna kana kasur. Hing we ceurik bari jeung nutupan sirahna ku bantal. Tapi lalaunan sabab sieun kanyahoan deui ku indung bapana ceurik tapi dipengkek. Sedengkeun di tepas harita teh bapakku Pak Tua Kampung Kejapar jeung anu sejen-sejena keur ngumpul we ngarariung ngabadamikeun ngeunaan persoalan rampog anu beunang teh. Sarerea atuh sargep ngabanengan kalawan Daria nya atuh sanggeus sababaraha lila bapakku geus menang putusan dina poe isuk rek masrahkeun eta dua rampog teh ka pihak anu leuwih wajib. Dumasar kana eta perjalanan ka kota teh jauh geus pasti meureun kudu sasayadiaan pikeun bekal di jalana nya atuh geus boga kacenekan kitu mah rengse weh babadamian teh.
Kasubri para wargi urang jojo ringkesna ieu carita atawa mangsa alam dina ieu carita. Kaayaan di lembur Sindang Sari harita teh geus peuting deui. Samalah geus liwat bada Isa. Di buruan imah Pakuwu aya sababaraha urang barudak ngora anu sayaga ngajaga eta anak buah. Di antarana anak buah Ki Japar, samalah Ajo sami jeung Mang Odin oge araya di dinya. Lantaran ngahaja ditugaskeun ku Bapa Kuwu pikeun ngajaga tawanan ulah nebikeun kakabur cenah. Hah, lain aya si Akang ka mananya? Beuteung pupugu ngadon miles. Cek Ajo harita bari jeung neuteub ka Mang Odin. Ngadenge omongan si Ajo kitu pok Mang Odin harita. Akang saya aja ya. Duh maksudku maneh teh saha ieu teh? Si Akang eta jakarana nin. Ngaranna teh apan? Pai ayeuna teh eueuh teuing ka mana da? Eueuh nu nyahoan samalah Paku oge tadi ditanyakeun ka Uing ku Uing. Aman kamari penting babarengan jeung si Laing ya. Nama ke jeung teu nyaho si Laing. Emang samid. Ari peuting mah heueuh babarengan jeung Uing. Saacana ngiles ngomong harita teh rek kapancuran cenah. Tah ti harita lese eueuh teu datang deui. Ai si Laing kumaha mid? Ngudag bangsa teh hasil atawa henteu? Cek Jang Ajo. Harita nanya ka Mang Samid anu jadi sobatna. Hayang nyaho lalakona mangsa ngudag-ngudag si Odet teh. Boro-boro hasil jo. Kalah nyeri awak cokor jeung bungkul ge aduh lainnyaan euy maranehna teh boga jurus lumpat anu gancang pisan tah si Bado teh tah. Cek Samid harita bari jeung rutret ka batur-baturna. Pok Mang Odin harita milu ngomong, ya atuh da maranehna mah geus biasa lulumpatan di udag-udag batur teh ngaranna ge garong atuh euy. Tuh tempo tutu awakna pan menikeun kasakitu jarangkung badagna. Geus pasti ralumpatna oge tararik. Sababeda jeung lengkah jeung urang atuh euy. Mang Odin ngomongna kitu teh atuh bari jeung ngareret ka si Jupri jeung si Juha anu harita duanana teu bisa walakaya lantaran tali anu dipake nalian maranehna kawilang kuat. Ngan saukur katempo teh panonna we harita teh anu buburilakan bangun anu galak. Sabot kitu pok deui Mang Odin harita. Kade barudaknya peuting ieu urang jaga teh ya kudu cicing bener-bener lamun bisa mah urang teh ulah aya anu sarare nepi ka isuk ieu. Sabab ieu tawanan kudu bener-bener dijaga ku urang. Benar nyamoa tuh matung Mang Odin. Moas hees lamun aya anu tunduh mah nya aplusan we atuh. Mane geus jelasnya. Cek parentah Pakuwu ge pan ulah aya anu sare. Samalah anu ngarona oge peuting ieu mah lobaan. Ngahaja ngurilingan lembur. Sabab cek Pakuwu oge bisi aya bala derampog anu ngahaja ka dieu. Nya pek we lah aya mah bisi boga maksud rek ngebebaskeun batur-baturna. Jadi urang teh sakabeh oge kudu leuwih waspada tur iatna. Kitu tah kadenge teh ku sarea. Nya kadenge atuh. Tapi ulah bari jeung melotot atuh panon teh Odin. Lain melotot jo tuh. Apan mata kuring mah kieu da geus gede ti tadina. Cek Mang Odin harita bari jeung nyarenge. Kaayaan alam harita teh geus maju ka alam peuting pisan. Sora jangkrik gaang jeung cari cangkas mun direang jiga nu mangsedihkeun kadua tawanan. Di sarada jiga nu patarik-tarik sakapeung sok kadenge sora anjing anu ngagogog ti kajauhan. Malahan mahawar-hawar sora kohkol anu ditakulan kurona oge. Kadenge meniratok patembalan estuning mata kuaas.
cag kaayaan anu keur ngarona peuting heta lembur Sindang Sari. Dina kaayaan itu di lembur harita teh aya 4 bayangan. 4 jalma anu pating juring kang lempang pating saling keur ngahaja neangan anu bunyi. Telila reg 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 reg. Areun perbah hadapuran awi. Ayeuna urang oge deui tepi euy kalebur. Tinggal neangan carana sangkan urang bisa ngabebaskeun si Jupri jeung si Juha. Tapi kumaha carana sia teh Den? Nah kira-kira batur urang teh masih aya di tempat Cikuwu. Kumaha lamun geus dipindahkeun ka tempat sejen be? Geus pasti matak susah deui sabab urang teh nyaho kudu ka mana engke ngajugjugna, kudu kumaha engke saterusna ye. Pokona mah kieu we ieu dieu dengekeun. Ya. Gampang ayeuna mah datangan we ka Imah Cikuwu terus ditenan. Nah masih kene aya di dinya batur urang teh atawa henteu tah. Lamun geus puguh aya tinggal mikiran tata jeung carana. Tapi wayahna kudu jeung apik pisan migawena. Lantaran geus pasti maranehna teh bakal pada ngajaga. Tah, ku urang lembur anu sakitu pabaliutna jiga sirarupan. Halus tak usul si lain teh Dodeng. Dewek satuju euy. Nah, ayo atulah. Dewek oge satuju. Sanggeus babadamian kitu mah pring atuh si Oded jeung 3 baturna arindit deui ninggalkeun eta tempat. Cenah deuk ngajugjug ka imah Bapa Kuwu. Maranehna laleumpang rencepan pisan dasieun pasaran jeung urang lembur. Nu pasti ayeuna mah bakal leuwih waspada tur iyatna. Anu opatan teh kacatur liat di jalan. Harita marahna nepi ka kebon sampe nu aya tukangan imah Pakuwu pisan. Terus harita mapai lalaunan ngadeukeutan ka pipir imah. Terus atuh ngadon nyarempot di pojok bari jeung ngawaskeun ka sabudeurning eta tempat. Tetela bisa jelas lebah dinya mah lantaran kacaangan ku cahaya lampu jeung seuneu durukan. Bre atuh katempo di kireun imah aya sabaraha urang jalma anu keur darariuk bari jeung ngarobro. Barang rek ka pelebah tangka jambu di dinya katempo aya si Jupri jeung si Juha anu keur dibincang di talian. Kada tangka jambu kaayana estuning matak pikawatireun. Atuh puguh we si Oded jeung batur-baturna aratauheun. Terus atuh ngaromong ku cuas kecuwis pating harewos. Si Keling harita nu ngomong, lah garinya batur urang teh aya keneh di dieu. Terus ayeuna urang rek kumaha ye, Den? Rek nebabaskeunana maranehna teh cik sangkan teu loba nimbulkeun pi kariweuheun cik pamikiran si lain kumaha Oded? Iyalah cek dewek mah Keling dengekeun. Si lain jeung si Obed indit ka belah kulon terus nyieun kariweuhan pancing urang lembur teh sina datang. Kumaha we atuh eta macarana. Tang ke dewek jeung si Dodeng cicing di dieu arek ngebebaskeun si Jupri jeung si Juha. Tapi kumaha carana sangkan balarea jadi riweuh? Gampang. Carana mah dulu we imah geus pasti bakal rame. Tah, lamun geus rame kitu dewek bakal jongjo nulungan si Juha jeung si Jupri. Dari nempo imah kahuruan mah tuh geus pasti lah bakal cing belekir narulungan. Dah gitu bet. Oke Keling, Kardi teh ku si laing. Kardi, ke lamun geus hasil nyieun kariweuhan terus kudu kumaha? Dengekeun sia bet. Nya sing gancang we atuh arindit unggal
tinggalkeun lembur tah engke urang panggih deui teh di tempat anu tadi teh geuningan sisi susukan anu deukeut dapuran awi. Siap. Heuglah, enak rek ini cek si Keling di harita. Nya sanggeus babadamian kitu mah leos atuh harita. Si Keling atuh jeung si Obed kencis arindit minggahkeun eta tempat. Cenah rek muru ka belah kulon anu maksudna mah taya lian iwat rek nyieun deui pikariweuheun batur. Sadengkeun atuh si Oded jeung si Dodeng harita nyarempo we tukangan imah bari jeung nungguan kajadian anu saterusna. Sanggeus ditungguan sababaraha lila ngadadak harita teh belah kulon kadenge loba sora jalma anu pating keluweuh nyebut kahuruan harita loba anu burbar lalumpatan muru kanu kahuruan. Atuh puguh we. Harita si Ajo samit jeung sakabeh anak buahna Ki Japar anu harita keur araya di dinya meuli ngaranju greuwas pating raringeuh samalahan mah atuh harita bapa kubu oge rusuhan kaluar teh jero imah bakat ku hayang ka nyaho cenah nah aya naon di luar. Da atuh peuting-peuting harita teh barang geus aya di luar mas harita sarta ret atuh ka belah kulon breh di dinya katempo aya haseup hideung mulikeun ka ngelun ka luhur. Kayaan alam mangsa peuting harita geus riweuh deui bae. Di lembur sindang sari teh patugas ronda jeung sakatur sakur anu lalaki jarang jagma pahibu talumpatan. Atuh awewe-awewe jeung barudak leutik menting jerewet ting gerewek. Aya oge anu terus sebubuntel sabab panyangkana lembur keur diranjah ku rampong. Langit peuting dia mangsa harita kahibaran ku cahaya beureum anu lelentaban. Samalah jelas pisan katempo aya sini mending ngabebela. Pugu we atuh. Pak Bu Ajo jeung anu sejena meuli calangap. Bakat kureuwas meureunan. Tapi teu kudu silila pakubu gancang atuh sadar terus atuh harita kene oge nanyakan ukur araya jadinya atuh sarua bari jeung pating polohok samalah majin aya oge nu sababaraha urang anu terus ngabecir lumpat muru anu kahuruan cenah arek nulungan. Alah aya naon jeung Ajo sok ngarewas atuh kuring keur sare. Duh atuh na coba kubu dabi oge teu terang. Waduh, jigana eta mah aya kahuruan tuh tempo seuneuna mengalentam ka luhur aduh ngababela ya Allah Rabbi. Sahanya imah sahaya jeung jigana mah lain ukur saimah anu kahuruan teh yeuh. Tuh Mang Samid age harita nuduh-nuduhkeun ka belah kulon ari sabab memang heueuh imah anu kahuruan teh lain ngan ukur hiji tapi juga ayat 2 atawa 3 imah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah mah kitu mah kudu buru-buru atuh di pareuman. Eta eueuh anu sina eueuh teh pareuman seuneu teh. Sabab bisi mapay ka imah kami jeung ka imah nu sejen deui tah. Kuring ayeuna atuh rek ditu tah. Sok sini saha anu milu. Tapi kade ulah loba teuing lantaran ieu tawanan kudu dijaga ieu. Ajo, Amdir. Jamin. Oke Udin, siap. Nah, ditambah ku duaan. Ngajaga dirinya. Dah, maraneh anu tiluan. Ayo milu ka kuring. Siapa? Siap. Pakubu harita. Marentah kitu nyebut siap norek milu. Nya sanggeus paparentah kitu mah harita kena oge pakubu kurang kiru leumpangna. Gancang pisan muru kalebah kulon rek muru ka tempat anu aya kajadian. Nyatana imah kahuruan. Nampo kajadian kitu mah puguh we atuh harita pikeun si Oded jeung si Dodeng anu tadi nyempod di pojok imah. Kacidak pisan bungahna sarta terus atuh harita kene si Reret mere isyarat sangkan gancang-gancang ngajalankeun pagaweanana. Ari si Ajo harita jeung baturna keur ngajaranteng we bari jeung melong kalebah kulon. Samalah atuh katempo loba urang lembur anu keur pating beretek bari jeung ngaromong. Dina kayaan kitu kangen sakilat aya 2 urang jalma anu pating garajeng sarta bari jeung ngaheumbatkeun atuh popongko.
Da eta mah atuh teu antep parah deui. Yo. Kebueun sakaligus dina tonggong si Ajo jeung baturna. Anu harita keur jongjor ngajarantang nempon kahuruan. Bruk atuh harita. Si Ajo, Odin jeung Samid batin barang kieung awakna. Ajo jeung baturna harita tu pating keleuweuh pating gorowok bakat ku nyeri tonggongna karasa nyeri asa remuk cenah lantaran digebug ku popongko satarikna pisan atuh. Malahan majina kayaan kitu yuk. Bek aya anu ngagebug kana punuk atuh puguh we sarerea oge rubuh teu bisa hudang deui. Dan ayo gacang ya tolong atuh si Jupri jeung si Joa. Buru jika buru dasar matur ya tapi kade euy tong balanga urang kudu waspada. Si Dodeng jeung si Oded harita gancang atuh nyampurkeun ka si Juha jeung si Jupri. Terus atuh harita kene oge gancang ngalaanan tambang anu dipake nalian maranehna si Jupri jeung si Juha barang nempo ka udara daratan teh puguh we atuh munikeun ka atoh. Euy syukur euy maraneh datang ka dieu gancang datang ka dieu euy ceuk si Jupri harita pok si Juha deui. Mah datina mah aing geus penuh harapan euy sugan teh siap poho ka dewek. Wah cumannya make poho ka sagala rupa. Ganjang sinah mah utang mah kalau ngomong bisi urang lembur ka buru dasar maneh. Alah benar sok buru talian eta ulangan rek ya yang teu kuat nyari buru. Ya jambe atuh siapa tau ngomong wae umarurung we hunggul launan. Nah celuan geus si Dodeng harita tuh jempe ka si Jupri anu ngacawih wae. Bari jeung humarurung ongko sabab manehna sadar yen kudu gancang-gancang ninggalkeun eta tempat. Hei, siap bangsat, arek dibawa ka mana si eta tawan teh? Hah, arek kalabur si eta? Dina kayaan itu tukangna ada ngadadak aya soal awewe anu ngagorowo. Atuh manehna teh meunikeun karuwasin. Malahan marek ret ngalieu ka tukang barang ret tetela harita teh geus nyampak Nyi Arum anu keur ngabedega bari jeung panon molotot. Oded aya anak si kubu euy. Kan baheula bagian aing lah nu kitu mah. Sok gandang sileng tulungan batur urang. Sok atuh sang hareupan si laing. Tenang. Lah, beda ke awewe hiji. Nya sanggeus ngomong kitu mah. Si Oded atuh harita teu bicenan waktu cat ka tukang bari jeung ngirimkeun panerajam hiu bere patuh atuh ngabelusur meuni tarik pisan arek ngarah kana beungeutna Nyi Sekar Arum. Anu harita kene oge atuh hiu kelep kapos Nyi Arum renggani sarta kene ngalokeun siratang gancang ngagiwar. Samalah mati eleh harita kene oge atuh Nyi Arum renggani malik narajang suku katuh sakilat ngolebat deuk ngajejek dada si Oded. Tapi ku si Oded oge atuh diantep kitu bae suku Nyi Arum teh anu ngalayang teu gancang harita sakilat ditewak kerawak gep benang pisan terus atuh harita kene oge dicantongkeun sarta didorongkeun sakaligus ka tukang. Nya puguh atuh Nyi Arum oge harita munikeun ka ngajengkang bari jeung ngagoak. Nempo Nyi Arum anu awakna ngajengkang ka tukang harita ku si Oded harita diantep langsung harita. Harita kene suku kencana atuh ngablesur ari dipake najong awak Nyi Arum. Tapi edas Nyi Arum oge teu cileureun lebah dinya nama. Barang harita suku si Oded geus rek datang sakilat gorentel atuh ngagorentel awakna. Ngagorentelkeun awakna kagigir. Malahan magancang ngorejat hudang Nyi Arum teh bari jeung terus sartakeun oge masang kuda-kuda nu tegep pisan. Ari panon mencerong ka hareup ngawaskeun kana gerakan si Oded. Delila saberut atuh harita Nyi Arum luncat alias ngajeleng maksudna rek ngubruk ka si Oded. Tapi dina kayaan kitu titukangeun harita ngadadak buku celina aya anu nampiling sarta ti kanyahoan lantaran gerakan kacida pisan gancangna. Hiu jeprod guak harita ngaguak terus awak tengah dalideng samalah dicukup ku kitu bae harta kene oge bobokongna atuh ti tukang aya anu ngajejak tarik pisan koloyong
awak Nyi Arum ngoloyong bari jeung dongkoknya kelan bobokongna nu karasa nyeri pisan. Kawantu atuh dijajak usuk si Dodeng teh anu gede jeung jebrak. Sedangkeun atuh Nyi Arum apan ukur pangawak awewe nyapuguh we atuh. Harita teh meunikeun kang ngoloyong samalama gebur rubuh bari jeung kumarurung. Sanggeus Nyi Arum rubuh jeleng-jeleng si Oded harita jeung batur-baturna geus teu nulih kana nanaon deui. Tarus salumpatan mah kanu bala ngapecir ninggalkeun eta patempatan. Sakilat oge harita geus jauh ngaleungit diteureuy ku poekna alam peuting. Kulantaran ngalumpatna garancang nya teh kungcila oge geus anjog deui we. Anu dibadapkeun jeung si keling teh katut si Obed reg harita kena oge marehna areureun. Urun heula we. Aun Aisyah make eureun terus lumpat terus. Nyamang teh atuh apan urang teh kudu ngadaguan heula si keling jeung si Oded ieu. Ka mana si keling jeung si Juha geuning teu kadeuleu. Aisyah harita atuh ting kacowis we bari jeung culang cileung ngan imah linangan badogeun culang cileung teh hayang kabur mawayi si Juha jeung si Jupri. Pok harita si Oded nya punggu si geuning Oded euy. Si Oded mah pan keur ngadurukun imah tuh di jero lemur. Alah ngadurukan naon maksudna si lain teh. Aisyah Jupri ngaduruk imah goblok batur tuh imah batur cateh Jupri sabala pun teh kitu sia teh tangtu si lain duaan moal bebas apan urang lemur sidang sari teh teu bisa diawarakeun kumaha si Aisyah tuh si lain teh kumaha geus diubaran Jupri atawa Aisyah rek diubaran kumaha tuh sia teh apan aingna oge ditalian cokor teu ku musuh tuh deuleu tatu aing meni doang kieu ye aduh untung we bisa ngalaman kieu teh pikeun aing mah lain sorry sagoblok sia teh bisa keneh lumpat Jupri bari jeung nyeri cokor jeung kokod oge nya maksakeun wae aing mah goblok teh hayang keneh hirup aing kalaka sorry sia mah si Oded untung sia mah kaburu nulungan ka aing lamun teu isukan cenah dewek teh euy rek jeung si Juha rek disetorkeun sia kanu wajib cenah mah kitu tah kadegena ku aing. Cek si Jupri laporan dadakuna maka si Oded. Sabot harita keur ngaurubuh kitu kan aya 2 jalma anu daratang nu tetela geuningan si Keling jeung si Oded. Anu geus rengse ngajalankeun sagala rupa pagaweanana. Kumaha beres, Ben? Beres. Heuy, ayo urang balik. Si lain duaan geus bebas. Kuring duaan geus bebas ayeuna mah euy lantaran bantuan sia duaan. Ari jeung babaturan mapan kudu silih tulungan sapapae manis bersama dipikul panringan cek paribasa ge duh dijingjing oge sama-sama dijingjing cek paribasa ge kitu pan. Sia mah ngabangus lieur sia mah sidang make jeung nyaho kana paribasa sia goblek bari jeung pabelit sia mah. Apaan ngadenge cek batur teh ge aing mah. Heuh sia mangga sia ayo orang balik mentong ngomong wae. Nya sanggeus kitu mah bring atuh harita maranehna adindi tinggalkeun lembur Sindang Sari. Anu harita atuh pangeusina keur beujeuh da rariweuh paciweuh lantaran aya imah anu diduruk ku maranehna. Sadengkeun ari anu boga pagaweanana mah harita teh ngalaleos we jiga anu teu boga dosana naon lempeng we atuning saeutik oge teu boga rasa karunya kanu boga bandana. Can para pamirsa ye carita urang punda heula kumaha lajenganana insyaallah mangga dibaris neruskeun carita dina bagian anu ka 45 nya. Hatur nuhun loh ngumarupi perhatosanana ujung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.